Ieu mah jang budak anu pisah kolotna. Anjeun ngarasa masa depan anjeun geus beak kusabab kaayaan keluarga urang nu hancur. Bisa oge eta teh trauma ti baheula. Baraya eta teh lepat. Aya cara kumaha urang bisa berhasil teu nguluwut dina kahirupan trauma gara-gara kolot urang baheula pisah. Lamun tepat jeung terus bangkit, kasuksesan budak broken home bisa leuwih ti budak nu kolotna lengkep. Eta ngagunakeun metode resilient therapy. Teori eta ku simkuring diterapkeun salami 3 bulan, budak broken home bisa ngarubah traumana jadi energi nu sukses anu luar biasa. Anjeunna sabenerna boga mental nu leuwih tangguh tibatan budak anu kolotna eueuh masalah di hubungan rumah tanggana. Mugia aya nu ngalaman kahirupan kitu cing dipasihan jalan sareng elmuna kanggo napak kahirupan kapayuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin.